سيدنا محمد. Urang boga keyakinan mah mantap. Oke jelema mancing make parahu mancing ti isuk datang ka setengah genep teu menang-menang teh kiato. Ti isuk datang ka setengah genep jangan geus 3 jam deui teh magrib aing can meunang goblok. Nya teu salat pan deui. Aduh setengah genep aing balik ya. Nya ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rahmanmu? Mana Rahimmu? Cenah Gusti Rahman, cenah Rahim, aing ti isuk datang ke setengah genep teh balik can meunang hiji-hiji acan. Negor aing Rahman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek bae hiji. Ngomong deui nya na 5 butuhna. Kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 cenah teh. Ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak tah karak cenah. Beuh Gusti sakumaha makhluk bae. Menta 5 teh 5 bae. Mana Rahman, mana Rahim? Leuwihan atuh. Ya Allah ya Rabb. Ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh lauk. Parahu pinuh. Nah, ieu Rahman. Ieu Rahim. Guys, Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rahim. Mantap. Guys, buat tuh ka sisi laut wadahan kabeh. Masya Allah, buaran datang ka imah mana kauruan. Ye. Urusan laut kok dibawa ka imah. Urusan Ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan. Naon hartina lauk Gusti cek cenah teh. Mana Rahman Gusti? Mana Rahim Gusti? Atuh sapira lauk cek cenah teh. Pareuman. Oh godean. Langsung geuna mamarahan di hareupeun imah. Dicekal ku pemajikan anak, ku anakna ulah marah ka urang mana. Mutek marah kumaha, teu marah kumaha cek nya. Bayangkeun coba, mancing ti isuk datang ka deuk magrib teu meunang, menang-menang ge marah ka Allah. Ieu teh nang marah tah. Lauk di bawah sakit teh nang marah, mun teu marah mah teu dibere cek nya teh. Barang datang ka imah ieu kahuruan cek nya teh. Ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah. Langsung dititah diu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek geuna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu kakarak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak ge kabeh. Nah kakarak diajak ka imah kiai orang diajak ke imah kiai salaki kula cek pemajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek teu marah kumaha atuh ya pasti marah cek eta jelema nu mancing teh kiai tolol ye aing minta nasehat anu gedean hate aing we dibeuleum imah sia aja. Ka majikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas dengan teh hayu datang deui ka dieu ka imah kiai ato ieu kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asal geus sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan. Begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran. Ieu pikiran lamun teu diredakeun stres. Lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri da ge geus parah. Maka kula minta nasihat coba ka mama. Ieu mah ulah kudu dinasehatan. Kos kieu mah moal bisa dinasehatan
sebab nyana boga kayakinan nu mantaknya ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup